masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidil baraya wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala fi ayatin ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun, kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum subba'un la ju'a lahum wala atsha. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun, para kiai saumumna kiai-kiai nu haladirungi. Hapunten ku jisim kuring teu tiasa disebutkeun satu persatune. Insyaallah teu mengurangi rasa hormat. Urang daroakeun mugia guru-guru urang, kiai-kiai urang sing pararanjang umur nu barokah. Aparat pejabat pemerintah setempat ku jisim kuring dipika hormat, mugi-mugi para pejabat urang sing dijadikeun pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda sakampung Gelam khususna sing dijadikan pemuda-pemudi anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina Al-Quran aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Minha arba'atun hurum. 4 bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, anu tilu brandeng, anu hiji misah. Mana diantarana hiji bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah, hiji bulan Dzulqa'dah anu biasa disebut ku urang dieu bulan Hafid. 2 bulan Dzulhijjah anu biasa disebut ku urang dieu bulan haji. 3 bulan Muharram sok kaprah tahun baru Islam. Anu kaopat misah ialah bulan Rajab. Anu 3 brandeng nu hiji misah, maka bulan Rajab disebut bulan torek, bulan budeg. Geuning disebut bulan torek ketika dipanggil ku Gusti Allah, ditegor bulan Rajab teh
kalah cicing bae ai kitu cek Gusti Allah bulan Rajab ieu umat Muhammad palebah bulan Rajab ngalaksanakeun naon kitu buka Gusti cek bulan Rajab sabab abdi nongtorekeun ka umat Muhammad da parentah Gusti lamun di bulan Rajab umat Muhammad nu ngalakukeun kagorengan kukuring diantep tapi jalma anu ngalakukeun kabagusan ku kaula ditulis berarti ieu bulan Rajab punya keistimewaan. Tapi ketika jelema berbuat maksiat di bulan Rajab lain teu ditulis ku malaikat, ditulis ulah ngeunah-ngeunah. Ketika beres be bulan Rajabna atuh tercatat deui kagorenganana. Maka alhamdulillah peutingan ieu tanggal hiji Rajab, alhamdulillah bulan Rajab punya keistimewaan ibadah nu sangat luar biasa. Bahkan loba wiridan anu tertentu di bulan Rajab anu eueuh di bulan anu sejen. Lobakeun ku ibu maca kulhu di bulan Rajab, lobakeun ku urang maca istighfar di bulan Rajab, lobakeun ku urang maca salawat di bulan Rajab. Ternyata bulan Rajab salah satu bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Fadilahna bulan Rajab litathiril badan pikeun ngabersihkeun anggota badan urang tina kalakuan teu balalener. Sok ayeuna badan urang timulai ujung rambut sampai ujung kaki bersihkeun tina kalakuan teu ararendah. Lengan di bulan Rajab mah lobakeun nyekel tas ulah nyekel hap mata delekeun kana Quran ulah delekeun kana TikTok. Suku lengkahkeun ka majlis taklim ulah loba teuing lengkahna kapas. Kunaon ieu anggota badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab sabab kadituna jeung nyang hareupan bulan Sya'ban fadilah bulan Sya'ban litathiril qalbi pikeun ngabersihan hate urang. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan Sya'ban lantaran kadituna jeung nyang hareupan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan fadilahna litathirir ruh pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Allah. Kumaha ruhna endek bersih mun hatena jorek keneh. Kumaha hatena endek bersih mun kalakuan anggota badana masih keneh jorek. Maka sabab sakit di bulan Rajab gunakeun hadirin wal hadirat dimulai ujung rambut sampai ujung kaki dipakai ibadah ka Gusti Allah. Sebab lengan bakal ngagugat, mata bakal ngagugat, suku bakal ngagugat bapak-bapak ibu-ibu. Manusia diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain titah ngeunahan. Tadina asal eueuh diayakeun ku Gusti Allah bakal dikembalikeun deui ka Gusti Allah. Maka ketika manusia bakal nyaho lamun geus dibalikeun deui ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha paitna, kumaha nyerina, kumaha rugina manusia teu daek berbuat amal soleh waktu hirup di alam dunia. Maka cek Gusti Allah dina Quran, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Cek Gusti Allah wallahu a'lam bimuradih, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u
cek Gusti Allah antepkeun jelema anu di dunia masih dikeun papajuh jeung lelebok bae hanya hardolin dahar modal doang kurang gelam sih menjadah doang antap cek Gusti Allah wa yulhihimul amal hanya memperpanjang cita-cita urusan dunia ndek anu Rabbana Karim di dunia hanya ukur masinikeun bungkiang beteng aing kumaha loba duit dahar hayang ngeunah imah hayang tingkat mobil hayang mewah sehingga hayalan dunia sehingga mohokeun ke akhirat cek Gusti Allah fasaufa ya'lamun bakal nyaho siang ke nalika modal cek Allah lain cek kuring Pak Rabbana Karim lamun ieu andai kata jelema kuari nu pararaeh dihudangkeun ku Gusti Allah hadirin wal hadirat dibere duit 100 triliun embung teu hayang dibere imah gedong embung dibere dahar ngeunah embung dibere duit embung hayang ibadah bae naon sababna perjalanan masih kene panjang bapak-bapak ibu-ibu maka di bulan Rajab ialah hayo bulan tobat pancen Kangjeng Rasul badiru bil a'malis sholihati qabla an tushilu wahai umat cek Kangjeng Rasul geura gagancangan anjeun berbuat amal soleh sameme anjeun sibuk masih nikeun ieu sibuk ku anak sibuk ku keluarga sibuk ku tugas wa'ajjilu bit taubati qabla an tamutu anjeun kudu gagancangan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala samemeh datang maut mangkaning ieu paeh ngacak mending mun ngaruntuy mah rada mending be nu kolot heula kitu kan henteu ieu mah kadang-kadang anakna jelema boga anak 10 kadang-kadang nu bungsu paeh teh heula indung bapana mah aya keneh aya nu kitu aya mun tah mah ieu ngaruntuy paeh rada mending boga anak jelema 10 muka hiji paeh muka dua siap-siap muka tilu komo muka opat kaburu paeh jasieun kan ieu mah henteu kadang-kadang kakana mah aya keneh adina geus maot kadang-kadang indung bapana aya keneh anakna geus maot kadang-kadang mamangna aya keneh alona geus maot maka pantes lamun cek Kangjeng Nabi gagancangan anjeun berbuat amal soleh samemeh datang samemeh anjeun sibuk gagancangan anjeun tobat ka Gusti Allah samemeh datang mak ih kamari keneh tatangga hajatan ai kuari paeh kamari keneh ya Allah papangi jeung aing di ditu tuh di masih anu ai kuari paeh tadi keneh ngojek kuari paeh aneh teu atuh henteu naon aneh-aneh tadi ngojek kuari paeh teu aneh nu aneh mah tadi paeh kuari ngojek eta mah aneh ka mana cenah eta paeh hai kuari itu keur ngojek di pangkalan ya tuh bobongkong kejo tah mangkanan maka ayo ayeuna urang berbuat amal di bulan Rajab ya leungeun lobakeun nyekel tas ulah loba nyekel hap geus karolot dek naon ngomeh anu kitu hei dek naon neulean YouTube eta benerna 30% bohongna 70 coba mata geus kolot mangpang mengpeung komo keur ngora atuh ayeuna mangka ibadah ka Gusti Allah masih hataka qabla sakomika sababaka qabla hiramika mangpeung keur ngora meme datang kok geus kolot mah boro aduh cek incuna emak kadele keneh Quran ngagebleg aing mah weuh teu kadolo lalieur ya ge rojak tanah apa rojok matana cenah ieu ai barang dibere duit mah 100.000 mak ieu sabaraha duit ieu mah cek kasih Soekarno beureum 100.000 ya ari kana duit cekas ari kana hartinana Quran ngageblek coba ayeuna mata tempokeun kana
cek mata kunaon aing ku sia baheula teh didelekeun kana Quran, didelekeun kana TikTok bae, didelekeun kana HP bae. Masya Allah pala hadirin wal hadirat, ieu ku hari bener eta lamun kurang-kurang urang eta HP ngaruksak beneran. Bener teu? Anak ibu nu ngomean HP ngadadak jadi budeg jadi conge. Ceng balikeun ieu mah ya balikeun tomat. Hah. Balikeun tomat. Hah deui. Lantaran keur ngomean HP. Geus eta HP manfaatna saeutik, madaratna loba ka model urang anu barodo mah. Hei. Bo. Ya lengan lobakan nyekel tas. Ya di bulan Rajab ya. Aya wiridan tali, Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Sabaraha macana? Jauh cerdas yuk Ki Apip ya. Ting maca ting tilok ya. 70 bacana. Baca ku ibu, Rabbighfirli warhamni wa tub. Sabaraha kali? 70. Ya ayeuna isukan urang sahur. Yang kekedeng jam 3 atau balik ti dieu sahur. Isukan puasa sahajalma anu puasa di bulan Rajab tanggal 1 maka dihampura dosana 3 tahunan. Teh cukup ku amin kudu puasa. Amin puasa mah teu enek jak ulah ngadengeun ge. Sahajalma anu puasa tanggal 2 di bulan Rajab dihampura dosa 2 tahunan. Masya Allah. Sahajalma nu puasa tanggal 3 Rajab dihampura dosa seberapa tahun? 1 berarti 3 poe puasa ieu sarua jeung dihampura dosa 6 tahun. Bahkan sahajalma puasa tanggal 1, tanggal 27 Rajab, tanggal 10 Rajab, maka sarua jeung ibadah 60 tahunan nu ditarima. Rabbana Karim. Mantak mangpang ya di bulan Rajab. Bisi engke mah urang teu panggih deui jeung Rajab hareup. Bersihkeun ku ari. Mata lobakeun nempo Quran leungeun, lobakeun nyekel tas. Lobakeun maca salau. Komo cek Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nyarios. Pikeun jalma nu bodoh model urang di akhir zaman aya 2 omongan nu aya 2 kalimat nu bakal ngamanfaatan ka jalma nu bodoh. Mana? Hiji kathratul istighfar, lobakeun maca osok ibu-ibu maca istighfar. Osok lamun salakina teu gablek duit. Kakarak Pak atuh coba minta duit. Eueuh mah beak eueuh. Piraku Pak? Eueuh. Astagfirullahaladzim. Mantak muga-muga be salakina teu gablek duit bae supaya pemajikanna teu eureun istighfar terus-terusan. Pak euy coba ieu di dieu wiridan tas magrib didawamkeun sampai isya be gampang nu sejen mah. Baheula mah pan aya teh wiridan teh ditulis teh ayat ge astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Baca kurang 5 kali. Sahajalma maca istighfar tadi 5 kali maka dihampura dosana ku Gusti Allah. Sanajan dosana saloba budah lautan. Coba eta sungut gunakeun ulah loba pake ngomongkeun bat. Ieu mah odah enon can anah siang ngadenge teu berita si Mimin. Tutup kuarima Bu eta dosa ngomongkeun ya Allah, eta dosa gibah, dosa ngomongkeun batur kalakuan ibu-ibu ngarumpi di sosompang di warung neuk meuli uyah keur nyayur asem kapanggih jeung CS ngobrol sampai ka tutung sayur asem. Ieu kuaripan keur usum gibah ieu jauh usum pemilihan. Cek si anu si eta nu hebat mah, cek si anu si eta hop ulah para sini ulah para sea
gunakan hak pilih Anda masing-masing ya, dan jaga persatuan dan ketika guys aya nu menang ke calon presiden meminta ke Allah moga-moga presiden anu kapilih di negara Republik Indonesia sing jadi presiden anu amanah sahabat eta para hadirinul hadirat cing ku ibu ku bapak nomor hiji heug nomor 2 mangga nomor 3 silahkan kabehan ge putra putri Republik Indonesia lain orang Jepang lain orang Amerika KBG orang Indonesia nah iya geus ulah para sini jeung duluran batur nu jadi kumaneh nu pasea ya ulah sok hak pilih Anda mangga hadirinul hadirat ya bo ulah sok loba ngomongkeun batur eta ya Allah ketika Rasulullah pala hadirin wal hadirat aya jelema ketika Kangjeng Rasul Mi'raj ditinggalikeun aya jalmi ngadaharan daging atah Masya Allah bari nginumna cai timah anu panas getih anu hanyir Rasulullah bertanya ke Jibril man haula ya Jibril saha eta Jibril jelema ngadaharan daging atah jelema nginumna nanah campur getih anu hanyir haula min ummatika ya Muhammad eta golongan ti umat anjeun Muhammad saha jalma nu tukang ngomongkeun batur naudzubillahi min kuari mah heuh urang teh kos kitu bae biasa bae cuek bae fasaufa ya'lamun cek Allah engke lebah maut bakal ngarasakeun Rabbana Karim Bu ketika baheula Siti Saudah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta istri Rasulullah kitu tah hebatna Rasulullah ngadidik istri narek kondangan cek Siti Saudah punten Rasulullah abdi diulem ku tatangga hajatan abdi lamun menang izin ti anjeun mangga teu aya izin mah teu nanaon abdi moal diizinan ku Rasulullah teu nanaon Saudah anjeun ondangan tapi aya syarat naon syaratna Rasul syaratna anjeun kudu ngahem-hem cai dina sungut Siti Saudah kieu Masya Allah ai barang kunaon datang ka nu hajatan pan dia nu hajatan mah jelema loba nu kumaha ge aya awewe jangkung hidung kuru make baju beureum eta Siti Saudah dina hatena gumeretes cek Siti Saudah yei eta jelema mamantes maneh kanu hajatan make baju kos kitu nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang kulit tangkil ya Allah wih Siti Saudah Kangjeng Rasul aya kene keur calik dina kursi cek Rasulullah beres Saudah undangan mohon utahkeun ku anjeun ai gejloh teh diutahkeun ngadadak jadi getih anu hanyir ngaranjuk Siti Saudah Rasul pantab di abdi teh ieu ngaleut cai ngaheum cai ai kunaon kuali robah jadi getih cek Rasulullah anjeun tadi ngomongkeun batur nu hajat cek Siti Saudah kumaha rek ngomongkeun anak da ieu mulut abdi aya caian heeh sungut sia teu ngomongkeun tapi hate sia gumeretes Masya Allah komo orang sampai ngomongkeun batur komo sampai ngomongkeun salaki komo sampai ngomongkeun mitoha Masya Allah eureun kuari geus ayeuna jaga sungut urang rapihkeun tina ngomongkeun ayeuna mata urang gunakeun pala hadirinul hadirat sabab ieu mata bakal nagih ieu itu bakal nagih kabeh bakal dipenta pertanggungjawaban hadirin wal hadirat geus ieu di bulan Rajab litat hiril badan bersihkeun anggota badan urang di bulan Rajab tina kalakuan teu balener ilu tapak muntos maghrib maca istighfar aya kena ki Habib tadi dia nah nu wiridan teh maca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz dzunub la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in
nyaho kasih qadir nama ayeuna maca 10 ayeuna maca 7 ayeuna maca 3 ayeuna maca 1 ayeuna 3 maca urang gelam tanu tilok Allahumma ajirni minan nar baca 7 ngomong nama pinter atau orang gelam Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina seuneu jauhkeun abdi tina seuneu aya rokok di kenyotan bae pandeukeun teu ka bibir hayu teruskeun ngarokok mah jago lagi ngarokok naon gitu justru eta cenah ge lamun lalaki tukang ngarokok ciri lalaki wanian geus lamun nangnya ciri lalaki wanian lalaki nu ngarokok hiji wani menta dua wani ngahutan nu katilu wani nyokot rokok mitoha minantu edan cek ulama eta karoko mitoha beak ieu Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus lah nyahon nage ngadaun salam doang ieu baca terus kadituna nantakeun laqad ja'akum terus kadituna sampai tulijul laila finnari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi ta eta aya riwayat asbabul wurudna kieu Kangjeng Nabiullah Khadir naros ka Kangjeng Rasul cek Nabi Khadir kieu punten jungjunan Muhammad kakasih Allah Habibu Rabbil Alamin cek Nabi Allah Khadir coba pangbejakeun ku anjeun naon hiji wiridan nu bakal nyalametkeun manusia teu mangmang deui maotna mawa iman Islam hayang tante pae mawa iman Islam cek Nabi Khidir naros ka Rasulullah punten jungjunan punten kakasih Allah naon hiji wiridan ketika eta jelema ngawirid eta wiridan teu mangmang deui maotna mawa iman Islam cek Kangjeng Rasul atuh duka Khadir kula ge kudu nanya heula ka Jibril naros ka malaikat Jibril pala hadirin cek Rasulullah wahai Jibril aya naon jungjunan alam coba pangbejakeun ka kaula naon hiji wiridan nu mantak teu mangmang deui ketika jelema ngadawam eta wiridan maotna bakal mawa iman Islam cek malaikat Jibril atuh duka cenah Muhammad kaula ge kudu naros ka Gusti Allah naros ka Gusti Allah cek malaikat Jibril Gusti kakasih anjeun Muhammad naros ka kaula pangbejakeun ka anjeun naon hiji wiridan nu mantak manusia maotna bakal nyandak iman Islam cek Gusti Allah dijawab Jibril bejakeun ka Muhammad sing sahabae jalmana tiap-tiap tos salat tiap-tiap maca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul inna dina indallahil qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sampai bi ghairi hisab maka lamun eta jalma maca ayat nu tadi tiap tos salat maka mautna moal mang deui pasti bakal mawa iman waduh jaeta mantak ulama baheula gagah ngaruntuykeun wiridan tadi itu baca ilahi ya rabbi subhanaka maca subhanallah 33 ulah gancang-gancang ka mana kitu heuh subhanallah lamun dicepetkeun moal bener dicepetkeun subhanallah 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 alhamdulillah lamun digancangkan moal bener jasa alam lah qama Allahu akbar lamun dicepetkeun moal bener jasa Allah berlok diganjar kiai teu nyaho aja berlok sama baru-baru diganjar lumpang ke hese berlok mah tah tidinya muji la ilah ulah loba-loba Pak 33 beh paling loba 100 ari hayang loba ulah sok ajakan deng-dengan sorangan beh kunaon di mah sampai ka coplok tah hulu
Iya, muji para hadirin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu beres muji, imam ngadoa, orang nu ngaminan eta amin ulah kebal-kebal deh sedang baik. Mantap orang kudu tahu sikon aing ngadoa. Imam berkat geus dibagikeun ngadoa ngagudur bae terus ngadoa. Moal bener nu aminah ge. Amin, min, balik min. Amin, kebal teuing min, asam berkat min. Harus tahu sikon, situasi dan kondisi. Hayang ngadoa nu panjang sorangan. Ngadoa imam nu ngadoa, orang nu ngaminan. Ya Allah, ibu ge sarua ulah waka turun ti pangsolatan mun can beres salat isya. Kecuali ibu-ibu boga anak leutik. Nu boga anak leutik punya keistimewaan, ngurus budak leutik leuwih utama tibatan salat sunah. Ieu keistimewaan awewe. Hebat awewe. Ibu ngurus anak jeung salat sunah ganjaran gedean kene ngurus anak. Hebat eta keterangan jeung awewe. Mantap untung jadi awewe pohara hayang ka surga teu kudu amprekan ngahatamkeun Quran, hayang ka surga teu kudu amprekan maca istighfar, hayang ka surga teu kudu amprekan maca sholawat. Ibu-ibu mah cukup kieu be. Pak, hayang ucu tah hayang opi. Tibang nawaran ucu jeung opi eta pintu surga nu dalapan molongpong ka ditu terus. Hayang ucu tah hayang opi, nek opi tak endek sakitu doang. Ngadoa imam nu ngadoa, urang nu ngaminan, ibu-ibu ge ngadoa. Cek ibu-ibu kiai kumaha kula jalma bod bareto teu masan teu sakola madras kukolot baheula mah jadi di leuweung ti tangangon heeh. Jadi kula mah teu bisa maca Arab geus ku Sunda bae, ja Allah mah uninga. Kieu ibu ngadoana lamun ku basa Sunda, ya Allah Gusti hampurakeun dosa abdi, dosa ibu bapak abdi, dosa salaki abdi, dosa ibu bapak abdi, dosa guru-guru abdi, dosa tetangga abdi. Ya Allah parina abdi taufik hidayah sing resep kana ibadah, jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat, sarolekeun putra putri abdi. Ya Allah kitu panjangkan umur anu barokah, ulah waka gede mawatan ieu abdi mun can dihampura dosa. Ya Allah terakhir minta dunia jeung bakal ibadah. Ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah salah kita usaha ngalumbuk segala mak buruk ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit salaki mancing baik deh ya Allah mending bebenangan ya Allah imatu bebenangan ya Allah berangkat asar balik isuk ya Allah mancing bae ya Allah muga-muga sing potong gagangna eta ya Allah Gusti. Lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abi Sunan Jaga Kali ya Allah. Salah kena tukang mancing endah eta kiai atau endah eta ngadoa kitu kenang gitu warzukni gaya rozaku duit tujuanana itu langsung ya Allah duit ya Allah ya Allah Gusti duit ya Bang Emok ya Allah. Ayo siapa lembantu nyokotnya awal di dia mah awal di dia mah nyawa di dia mentah duit ya Allah hutang ya Allah hutang kali-kali ya Allah warzukni ya Allah mantak eta jelema nu tukang salat mak ku Allah bakal dijamin hirupna. Kedeung ya urang ngabahas bab salat da Isra Mi'raj hubunganna jeung salat sangat erat. Hadirin wal hadirat tapa ngadoa beres ngadoa apa tah Bapak jaga sekarolot ieu ulah kebalik ustad lain kiai lain dewek kiai onam jeung ustad balik ke magan budak leutik aya dewek boga kalakuan ke sekolah tereh malalod. Salat sunnah ba'diyah beres ba'diyah sambung ku awabin nekira ibadah nek ngedai bae kaburu malalod ke deui ke iraha
nu kitu eta tulul amal loba teuing hayalan engke deui iraha tuh. Masya Allah para hadirin ulah loba-loba salah sunnah awabin cukup mun bisa 20 rakaat laju bae sia tolol ka surga hayang 20 rakaat embung Kangjeng Rasul bage teureun 20 rakaat salah sunnah awabin kumaha cenah kiai kula mah 10 rakaat bae kiai asem urat 8 rakaat bae kiai cangkeng ngrematik 6 rakaat bae kiai hararenak 4 rakaat bae kiai mules 2 rakaat bae kiai sangeuk modar bae geus balajar salah sunnah awabin maka kula baheula masa teh jeung Kiai Apip ya sakobong jeung kula alhamdulillah sakastrol sapapait sama manis Masya Allah eta guru dicaringin sholat sunnah awabina di ujung masjid ieu Pak ka ujung itu eta tiap maghrib ya Allah Gusti nu agung pohara awabin tah urang mah gampang sakitu atuh dua-dua geus bae beukikeun heula 2 rakaat teh ulah nambah setahun 2 rakaat bae semua dia sholat duha ke Bu setahun ibu 2 rakaat bae ieu mah keur daek 8 henteu 8 bulan eta ngaco nu kitu Habib Zain bin Smith anu kuari aya di kota Madinah di Masjid Kuba yuswana 87 tahun geus kholwat jarang panggil jeung jalmi kuring kamari hajian geus 3 kali setiap umroh hajian kamari tepang jeung Habib Zain kamari ijazah kitab 4 kitab dijazakeun ku Habib Zain bin Smith ya Allah allamah karangan seueur eta Habib Zain salat duhana para hadirin teu loba ngan 2 rakaat bae haji khairul umur ausatuha khairul umur adwamuha wa in qalla pang bagus-bagusna perkara mah anu mayeng sanajan saeutik cika racak ninggang batu laun-laun jadi legok tah aya urang bu keur daek budek bae maca yasin hayang kebayar hutang wow keur daek diarah ka unggal makam karamat kerdaek maca salawat henteu sekian tayo orang ya mantak dawam awabin loba-loba 2 beh beres awabin Pak nungguan isya atau maca-maca salawat salawatan nu mana kiai ulah nu panjang-panjang nu pendek bae Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina eta ngaranna salawat petir nu kitu atau pan urang mun aya petir jungkir Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina atau naon baca naon beta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz bosen nu eta subhanallah bosen nu ieu alhamdulillah matak zikir di beda-beda lapadna eta supaya lah bosen jelema ai sarua bae mana-mana jadi zikir-zikir keneh bae ka Gusti Allah tujuanana supaya lah bosen pan urang mah geus kolot maca Quran huntu lelol bener coba pan maca Quran mah bo ilmu tajwidna kudu asak panjang pondokna kudu bener makana teu sah maca Quran make huruf Latin teu sah naon sebabna eueuh ilmu tajwidan tulisan idhar kos kumaha tulisan ikhfa kos kumaha coba eta dina Arab jeung Latin sadan kolpim sadan deukeut kana sedan eta makana anak orang tidak bisa maca Quran coba ya ibu-ibu engke jeung bapak-bapak lamun maot mun paeh modar eta ku anak hayang dibacakeun Quran apa koran hese aja calalagur ngomong nama ieu lamun anakna teu bisa maca Quran neuk sanu ngajikeun jawab
sanu ngajikeun aya cenah ustad lamun dibayar tolol teu dibayar capek-capek ulah daek ngajikeun di nu modar gratis jang jurig ngajikeun anu saeuting teh peuting sejam beurang waduh neuk cap nuhun ulah daek ustad bapak-bapak sia nu modar sia nu ngaleg-leg warisan kami pugu-pugu teu ngajikeun ke heula pancen kiai kudu ikhlas ngomong sia jeung batu tuh ikhlas lamun tah sia tahlil kakarak lamun ngajikeun di nu pae beunang adu harga mantap kudu ngaji si hirup mah cocok nyawa main ikhlas bae ikhlas aya babna ikhlas mah tahlil contoh ketika anu maot ngilu tahlil daek bae sia tahlil teu daek ulah ngan lamun sia tilok tahlil engke modar moal aya nu nahlilkeun mun anak ibu teh bisa macorek saha mantak anak urang heula ya SD ti peutingna tah belajar maca serahkeun pan loba di dia para ustad assalamualaikum waalaikumsalam aya naon pak ya Allah tat ya abdi nyerahkeun anak abdi mah rumah saja mah bodoh teh bisa magahan ieu wayahna anak abdi supaya ngarti supaya bisa maca Qur'an kabeh tamat nempo anak si anu masyaallah maca Yasin maca Tabarok maca Waqiah ya Allah ya Robbi aita mah geus bisa maca Qur'an geus nyaho rukun salat rukun iman rukun Islam halal haram sifat 20 nu wajib di Allah nu menang di Allah nu mustahil di Allah wajib di Rasul mustahil di Rasul unang di Rasul geus boga bakalna agama hop neuk jadi DPR tah neuk jadi pengusaha tah neuk jadi pejabat tah neuk jadi naon silakan dasarna ge ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat atuh kiai na kudu aya ustad na kudu aya pejabat na kudu aya kan ngeunah ya Allah diserahkeun ka ustad oh mohon insyaallah ibu sangaran anak ibu ngaranna Maman hai ibu sah ali ibu na Momon cenah oh nya hai bapana Momon oh nang teu make on doang jeung Momonon jadi gitu hayu atuh sok dipagahan ku ibu jeung ku bapak sok ayeuna diserahkeun tah mere duit ka ustad ulah mere duit ngabuadag ustad mah duitna mere rokok Samsu 2 tahuneun be nan cuma sekeram jadah doang nek gratis deui bae tolol ti atuh kami cenah teu mampu kiai sakitu mah mah rokok Samsu 2 bungkus mah izin kiai supaya leuwih pantes biskuit 2 kaleng supaya leuwih pas kopi 1 kilo gula 1 kilo supaya leuwih mantep beas nasa karung supaya leuwih komplit duit nasa 1,5 juta sedeng sakitu ge eta ustad pan makan ngaji na sumanget haye cengera ngaji alif ba ta jim buah menang 3 poe pan anak orang torek ngaji di dinya pan jadi getakan ku ustadna ieu makenan kepat bae kepat ji ngan ustad mah sabar atuh biasa bae ustad bade ngalabatkeun anak kau mangga atuh sabar bae ustad sanajan jeung anak ge seutik mah ibu bapak boleh pinter boleh ibu bapak bangga anak pinter bahasa Inggris anak pinter bahasa Jerman anak pinter bahasa Belanda hebat boleh bangga boleh ngan ibu kudu ciri keluar cai mata getih mun anakna teu bisa maca ketika maot moal bisa jawab wal Qur'anu imami lamun Qur'anna tilok dibaca geus kolot kieu mah pan buyeuh da geus kolot kieu ieu nek maca Quran pan dadalek dogan sarroyaro sayyorayo komong geus kolot nek maca waduh hage teu tamat waduh cek injuna kunaon tah kolot aing cenah nyeri naonnya waduh deui nek maca waduha kalah waduhan di tah bo pak ya beres tak nungguan Isya maca salawat langsung Isya tah bebeduk ulah cuma cengir rodiah ram jadah dong
serian bae sih mah akur atuh anjing ieu mah pamuda na bedug tilok akur jeung batur atuh kabeh aya ilmuna taboh kumaha na bedug atuh aki-aki goyang kabeh ka masjid ibu-ibu kok ngingklek kabeh adan nu adan nu ngora nu kenceng sawarana ulah nu geus kolot karunya batur kuat geus genteng gereng tenggur alamatan tambang bae sampai ke batuk-batuk adan nu rada ngora mantak tulis gini dan tamu adin 5 jelema 10 jelema kita aya kawani pan aya kutilok mangga geder tuh baheula di daerah itu tuh deket Gelam naon pan aya nu adan teu tamat-tamat kenceng sawarana mah asyhadu an la ilaha illallah akbar cek kiai para saing akbar deui adan teh budak ngora ketika adan biasa urang beres adan langsung qobliyah isya terus salat terus ba'diyah isya sambung ku salat sunah witir eueuh deui salat sunah nu paling gede ganjaranna salat sunah witir ngising ditolol majikan saha kitu ya ulah apik uyuhan lu kamu di kieu teh stres awadai ibu bapak paling gede ganjaran sholat sunnah dibanding jeung nu sejen seluruh sholat sunnah hanya sholat sunnah witir ibu-ibu jeung bapak-bapak atuh paling ke bulan puasa kitu ge mun taraweh dibanding ya jelema sholat sunnah tahajud di penting encan witir mohon maaf mending kena salat witir aya geus hees mah jadi kieu ya Pak awas ya ibaratnya beda aya qiyamul lail aya sholatul lail mana qiyamul lail lamun qiyamul lail ba'da naum sanajan heesna 5 menit tek bek ieu sare orang tos isya atau tos maghrib klek di 5 menit maka eta ketika di jam 12 lewat sholat sunnah ngaranna sholat qiyamul lail lantaran geus sare kumaha mun teu daekeun sarena mainna mah biasa begadang contoh kan aya jelema nu kitu paladirin komo budak leutik kuari bergadang nemgatan mobil batur ngabm ka ditu talolol dipeting di pos ronda kalakah teu beura rugu atuh meni hese kula maja komo kamari tahun baru eta tahun baru kamari ya Allah kot ngajajar ceng saya kenaon ieu kaye tahun baru lah cek manehna atuh sia tahun baru kitu kunaon sia di nungguan naon tuh ieu atuh nungguan jam 12 atuh ndak ditungguan jam 12 cak kamari ge aya kata doang nu liar saing mah eta tiap jalan eta ki Habibnya nu monggong bebek nu monggong anu nu monggong embe pemuda ini teu bagus tutup meulem dangdur mainna mah cek ulah hade sia teh kita ngaduduk imah ge hade bae geus uyang ya eta budak kuari geuning kararitu hadirul hadirat ya Allah bu Pak ya talamun salat sunnah ba'da hees ngaranna qiyamul lail lamun teu salat lamun teu sare heula hayang salat sunat penting ngaranna salatul lail gede mana ganjaranana maka lamun nisbat ganjaran gede kena qiyamul lail sare heula ya Allah ketika urang encan witir hudang penting sare sakedeung hudang jam 2 jam misalkan sare di jam 10 hudang jam 1 3 jam maka urang can salat sunah tahajud cukup ku salat witir qiyamul lail na kabawa karti teu geus na karti teu henteu sia mah jangan ngamalkeun moal tolol haram jadah doang nek jalajuna mah nya
Moga-moga ya taufik hidayah ya Allah. Rabbana karim. Ya. Tapak gitu balik, tak beres salat sunnah bapaknya, balik ke imah. Assalamualaikum. Jawab bu. Salaki di masjid tos berjamaah di papa gupa majikan dina lawang mari make mu kena poponira. Bagaikan sang bidadari yang turun dari letak. Cek salakina, budak indung sia masya Allah. Sanajan eta pamajikan urang jendol, petot, waduh, hideng, waduh, tapi lamun make mok kena, waduh, papagen salaki bagaikan sang bidadari yang turun dari letak tadi ge. Cek salakina indung sia budak meni putih mau kenana. Kumaha cek pamajikanan, weh bapak sia ge sarua meni putih tahun tuna. Nah beres datang dahar yuk, dahar berjamaah lamun can dahar mun geus dahar teu naon, belajar maca Quran, belajar maca sasalawatan, belajar maca istighfar, maca naon bae sabisa-bisa, jadikeun ucap jeung lengkah sing jadi amal anu sok insya ya di bulan Rajab ya, bulan tobat, hayang gara tobatan ja urang loba maksiat ka Gusti Allah. Rasul menang tugas ti Allah salat. Ieu salat teh hadirin wal hadirat apalah ibarat HP mah sinyal. Jang naon HP Android. Mun eueuh sinyalan. Mun eueuh paketan. HP mah gagah. Anu tapi eueuh paketan, nyambung moal. Teu moal. Tak iyalah salat ieu nyambungkeun antara hamba jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka singkarara dek wayana sarolat saro-saro mantak ciri jalma munafik mah ya ciri jalma munafik mun hayang nyaho ciri jalma munaf lain cek Haji Jamaluddin cek Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri jalma munafik ma wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri jalma munafik ma Allahu akbar kusala, kusal engke tungtungna jadi bang keliling, tungtungna jadi bangke engke doi engke dina giraha aya kana duit galalaur. Heuy eta kula sok neulekeun tukang sayuran, neulekeun tukang ieu, neulekeun tukang baluk, tukang sagala-gala. Ih jam 2 teu tiris mawa lauk ka ditu ka Tanjung Pait na mobil losbak. Ari urang ka Tanjung Kait jam 2 datang ka pasar, urang datang meuli tempe, mantak naon memeh ka pasarna salat heula 2 rakaat ulah loba 2 rakaat. Eta malaikat Jibril gorokan, woi cek malaikat Jibril urang gelam nu tarorek cek Jibril lanjak kula udang hayang naon, hayang diistighfar hal min mustakbirin sajalma nu hayang diampura ku Gusti Allah, sajalma nu hayang diangkat derajat dibere ku Gusti Allah. Rabbana karim, masya Allah. Mantak eta ciri jalma munafik mah ieu urang paneut ge ulah nanya ka batur geus mantak ge ieu ulah sok introspeksi ka batur, introspeksi awak sorangan, coba ngaca balik di dia wak coba jageus kolot wak doang bayawak coba eta urang kembalikan ta awak urang teh asal ti mana keur di mana reka mana. Lamun jelema geus berpikir asal ti mana keur di mana reka mana, jelema bakal cager. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
wallahu alam bimuradi. Apakah anjeun teu ngitung gitu wahai manusia, annama khalaqnakum abata, aing nyen anjeun eta apakah jeung hura-hura, lain jeung hura-hura, lain jeung ngeunahan cek Allah aing nyiptakeun manusia. Wa annakum ilaina la turja'un, saknya-nyana anjeun kabehan cek Allah, apa mau dibalikeun? Wah, dibalikeun cek Allah. Paeh ngaranna mun geus paeh nunulungan, kecuali amal perbuatan masing. Nah iya sholat, bila mana sholatna endah, amal nu sejen ditarim. Mantak sholat tabalan deket sholat na sholat. Nah nu araren ibu pun tentrek naros ya orang gelam bapak-bapak. Hayang teu orang di rumah tangga sakinah. Hayang teu pak rumah tanggana adem. Asup ka kulkas. Lamun rumah tanggana hayang adem sakinah mawadah warahmah, pegang wasiat Rasul. Yang pertama modalnya iqamatus sholat, adegeun be sholat. Apa hubungannya kiai sholat dengan rumah tangga? Sangat erat. Pancek Allah dina Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, saknya-nyana salat eta ngajaga kana akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng. Otomatis lamun jelma tukang salat mah akhlakna bakal bagus, perbuatanna bakal dina salat aya 8 perkara urusan dunia akhirat. Tempo ya Pak, urang telok sadar ya jelema kabehan dina Rabbik firli eta urusan dunia ya sok ngadoa orang di Rabbik firli ya. Rabbik firli, moga-moga Gusti ngahampura dosa ya Allah. Gusti Rabbik firli, hampurakeun dosa abdi, dosa nu karasa, dosa teu karasa, dosa nu ngahaja teu dihaja, dosa nu gede, dosa nu leutik, dosa nu samar, dosa nu nyata ya Allah, hampurakeun ya Allah, zahir batin ya Allah. Eta Rabbik firli. Warhamni Gusti, moga Gusti mikawelas karunyaan abdi Gusti ya Allah, pikawelas abdiku Gusti di dunia jeung di akhirat. Rabbana Karim, lamun jelema geus dikarunyaan ku Allah di dunia jeung di akhirat bakal salamet hirupna, nya dihampura dosanya dikarunyaan atuh cager hirup mah geus. Rabbik firli warhamni wajburni Gusti, moga-moga Gusti nutup kana kasus abdi ya Allah, salah kitilok balik-balik ya Allah, teuing ulin teuing nyandung teuing ka mana bae ya Allah. Ya Allah Gusti wajibur tutup kasus abdi ya Allah, kumaha kieu bae ya Allah ya Rabbi. Gusti anak madu 12 ya Allah, usahana nu mararajo ya Allah, moga-moga Gusti anak abdi usahana salah saja anu maju ya Allah. Wajiburni ya Allah, pajukeun anak abdi usahana ya Allah, menang 4 poe bener bae anak dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur. Dijabah berarti si eta mah doana tah. Eta wajiburni eta. Udah jadian baik wajibur panang maju tadi. Warfa'ni ya Allah Gusti, angkat derajat abdi Gusti di dunia jeung di akhirat ya Allah. Ya Allah Gusti salaki abdi usahana sing luhur ya Allah, bener baik dagang pucuk kelapa, dagang kelapa muda penting buka pucuk-pucuk dan buak tak bisa eta. Warfa'ni angkat derajat Gusti ya Allah, duit deui bae ya Allah, duit eta warzukni. Coba jelema nu tukang salat moal susah bakal dibere cukup ku Allah. Imaan jelema kuari usaha wapak bes asa gede anggel aya salat tilok moal mempan wapak siana ge eta cemacem di salat heuy sok warfa'ni warzukni wahdini ya Allah Gusti, tunjukkan abdi ya Allah, parinan taufik hidayah abdi Gusti, tunjukkan ku Gusti kana jalan nu dibikar itu ku Gus nyatena kana agama Islam. Geus eta jelema nu tukang salat mah setiap lempang jeung berbuat ka mana bae jelas akan selalu ada dalam pituduh Allah Subhanahu wahdini ya Allah. Untung tak eta dina salat wa'afini wa'fu anni, wah kasalahanna dihampura sagala-gala kabeh ku Allah dilebur. Matak sarolat ibuna salat bapana sok anakna sok cek ibu-ibu mata kayak cenah kiai
kula mah jarareng pararus hararen kunaon gitu teh kabeneran boga salah kitilok salat atuh salah teteh boga kanu kitu nu sok salat ngabuadeukna ai boga kanu tilok padahal loba duitna meureun ye laju kumaha jeung kiai cenah pusing ku ari hararendak bae mata kumaha menta talak doraka ibu menta talak ka salaki ku peda salaki tilok salat doraka salakina teu daekeun anak ibu maksa yang ditalak mohon maaf sanajan lapor ke hakim ku hakim tidak akan diterima karena itu bukan udzur pertikahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dari Gelam. Pak Hakim mau apa kesini? Mohon maaf Pak Hakim, saya pengen pisah sama suami saya. Ibu kenapa pengen pisah? Orang lain pengen panjang jodoh, kenapa ibu pengen pisah? Nggak mau Pak Hakim, puyeng. Kenapa puyeng? Punya suami tilok sholat. Waduh, mohon maaf Bu, ini bukan udzur pertikahan, maka saya tidak bisa menjatuhkan talak dan saya tidak bisa memutuskan keinginan ibu. Karena apa? Bukan udzur pertikahan. Urusan teh salat mah urusan manehna jeung Gusti Allah. Ibu males teuing ngahomrat bae. Aya eta cenah kiai ja eta ku jengkel cenah tilok salat leus teuing urusan mah hitung-hitung urusan kebo bae. Jengkel amat. Tuh kumaha tuh naon bedana? Nu kebo. Mantap lamun isuk-isuk tanya, endek ngopi tak endek nyarap oeh gitu. Coba eta hei tuh teu bisa hakim ge teu bisa sanajan eta salaki ibu tilok salat mohon maaf ibu mah tugas tangga hormat bengges ka salaki ketika salaki ibu tilok salat enggak sih ibu mah bere dahar ku ibu aya mere napakan nu penting salaki minuhan zahir jeung batin sungut luhur dicocokan sungut handap dijejelan geus beres tilok sholat urusannya najeng Allah jaga amalia salaki jeung pamajikan masing-masing teu bisa hakim teu bisa mutuskeun lamun teh mah kieu assalamualaikum waalaikumsalam ibu dari mana saya dari Gelam apa tujuan ibu kesini Pak Hakim saya mau minta talak kenapa ibu baru berapa tahun rumah tangga baru juga setengah bulan loh emang kenapa mohon maaf Pak Hakim saya nggak bisa meneruskan pertikahan kenapa mohon maaf karena selaki saya suami saya barang yang lapes bagaikan terong di leom tak eta maka kara ku hakim diputuskan mun salakina teu daek nala itu salah jing kalau milih nuter doang terong di leom ngas kosong teh pemilikan sasi anehnya malehoi jadi tolol nggak sudah diperpanjang saralat saya saralat nggak sarok sholat ya Allah iya boya nah lamun orang anggota zahir orang geus bersih di bulan Rajab dibersihkan ku orang dengan biasakan maca istighfar sungut biasakan maca istighfar mata biasakan neuleuh Quran dan jeung nempo anu sejen anu bakal manfaat ka awak urang laju urang teh berbuat kabagusan bertambah kadituna jeung yang harapan bulan Sa'ban fadilahna bulan Sa'ban litathhiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate urang para hadirin wal hadirat kumaha hatena hendak bersih mun anggota badana goreng kene sehingga hate al qalbu rasul jawarih qalbu eta hate eta jenderalna seluruh anggota badan bisa berbuat baik jeung goreng kumaha cek hate sebab hate gardu induk otak ialah trapona ti dia disalurkeun ka mana ka gardu induk ti gardu induk kana trapo ti karpo tina trapo kana gardu induk deui tah hate urang matak nu hararade ya Bu ya hate urang nu hararade sing balalager jeung dulur sing alalakur sing bersih tina sifat ujub tina suudzon tina riya tina takabur tina has
taya penyakit hati ya. Lamun hatena goreng pala hadirin pasti anggota badanna bakal jorek. Contoh mimin anu cenah anah aya nu mana tuh teh siang ada yang itu si Masito aya deui bae ya si Masito meuli motor ya anu hatena bersih mah alhamdulillahirabbil alamin idi Masito meuli motor alhamdulillah eta hatena kumaha mun teu bersih hatena mimin anu cenah anah si itu meuli motor deh aing nya menang ribit. Nah geuning ngomong gitu karena hatena teu bagus keluar tina sungguhna teu bagus nyerengid bibir jeung irungna ge geus teu bagus lantaran hatena teu bagus. Contoh ibu keur teu boga duit hate keur kesel ka salaki jol anak mah atuh coba minta duit mah minta duit sieu duit pernah nyerengin huntu ge naon sababna hatena teu sok aya lamun bener hate mama da anjis engke ka bager antosan sakedap tar dulu bentar nih berapa 1.000 atau 2.000 ari hatena bager mah hatena keur bagus salakina bagus pamajikanna bagus hatena bagus atuh anggota badanna ge bakal bagus. Ketika jelema berbuat jore anggota badanna hatena teu ecreug li annal qalba ra'isul jawarih karena hate jenderalna seluruh anggota badan rakyatna hate jenderalna hate presidenna maka rakyat kumaha pimpinan bener rakyat bakal endah pimpinan teu bener rakyat moal beres cok ayeuna yeuh mun hate pala hadirin teu bener kerebek bebe teu ngerebek aing lapar ya. Cek hate atuh ger aleumpang ka mana bae ngaliwat kiriwir irung seungit nangka cek hate tangan irung cecer ku sia hayu disebut suku leumpang sa gardu indukna hate. Masya Allah mantak ternyata hadirin urang hate teh bersihkeun aya obatna hate aya obat dohir batin aya kullu dain dawaun setiap penyakit aya ubar bu hayang teh hate urang bersih ubarna hate aya 5 awas ya dengekeun lamun kerungsing lamun keur pusing ulah nyeun status boloon kitu ngaranna teu boga beas ngadu karena status aing maneh ngaku goreng salaki na status ngaku goreng pamajikan na status nyindir pamajikan na status eta salaki bloon pamajikan yang nyinggung salaki na status eta pamajikan polongo nyinggung tetangga na ieu itu eta akibat HP mantak mun bisa mah ibu mah geus kolot kieu mending HP nu ieu teh nu baheula HP na ngaranna Nokia HP Nokia lain ngapain ngaranna tak lain nu eta teh jadul HP eta anu ciri-ciri teh anu suarana titit tah asal geus tititan udah pasti salah ki aing ya sampai geus 2 bulan terbalik-balik sampai suarana tititan sih soalnya setiap titit mah hayang totot eta kaditunan da ketutut eta urusan anak mending nu kitu tibatan eta anu karar itu ayo mall ditutup yaitu ditutup paket unggal poe nukat stres salakina sampai ke botak uluna batur paket assalamualaikum paket aing bu pak ya tah ieu dek dibere obarna hatenya ulah loba ya obarna hate 5 wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khala
wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihinal fudala. Ubarna hate ayalim ulanyian setat awas ya orang sianya munaknya status atau munak main foto bayarnya status salaki kena racak lawan foto kusia cepret beta angka 11 gitu. Wadawa qalbin ari ubarna hate lamun hate keur gundah hate keur rieuh hate keur puyeng pamikiran keur acak-acak ulanyen satat mending pareman HP langsung nu kahiji patilawaton kudu daek maca wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Kami nurunkeun Al-Qur'an ngajadikeun obat. Awas ya, aya dawa ya ibarat aya syifa. Lamun dawa obat, urang biasa minum obat, kadang-kadang minum obat cager, kadang-kadang tambah kumat, itu obat dawa ngaranna. Tapi lamun syifa cager tambah parah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Mentak bedana dawa jeung syifa, lamun dawa urang minum obat kadang-kadang cager, kadang-kadang tambah kumat, itu dawa. Tapi lamun syifa cager tayelnya ibu-ibu bapak-bapak syifa kartos geus eta ubarna hate nu kahiji maca kumaha cenah cara ibu mah teu bisa maca Quran nu sejen mah bisa naon qulu atuh qulu bae kuna bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di bulan Rajab saja mana maca qul bulan Rajab tiap-tiap salat 11 kal. Atunya eta teh geus. Allahu ahad 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 ahad. Eta manusia saja teu bisa. Atuh ieu mah kadang-kadang maca Quran alif lam mim alama jadi Yasin dibaca yesi to sin tos kumaha tadina batur ge ha mim ieu mah dibaca mena pani maca Quran gerem segala macam cenah pas ucing nek maling lauk. Nah bu maca Qurannya talamun bisa maca patilawatun hiji obatna hate maca Quran. Dua obatna hate mun keur paruyeng eta ibu-ibu bapak-bapak wayahna geus teu kudu loba-loba ya diberena kabehna mah 5 ngan bisa loba teuing ulah kabeh ki apipnya sesakeun bae 2 bae geus 3 deui jeung tahun hareup. Bitadabburil makna walil batnil khola wal khola lil batnik. Nu kadua mun urang hayang hate cager kudu daek puasa sun ya wayana isukan ya puasa raj tanggal hiji minimal sampai tanggal komo sampai tanggal 27 mah aja bae pan masyarakat mah kadang-kadang eta kakek loba protes. Coba tanya kiai nek puasa moal cenah. Emang sok puyeng nya tak ibu-ibu nanya kitu kiai. Atuh kula mau ulah ditanya, jak kiai ieu kunaon kitu. Ulah sok ngatur kiai. Dah jangan bisi main kieu doang cenah kayak ngobrol jangan nungguan puasa. Ai manehna henteu cenah eta ngaranna Kiai Oktober Februari. Mawa obor dincak tai ih tolol cenah. Mawa obor nincak tai rugina sakali jajal nu teu mawa obor nincak tai 70 sia rugina ge paliye bejel mah mawa obor nincak tai naon nu beye sorot srot waduh tokai langsung hukum mah jajal jelema teu mawa batre paliye ben nincak nu ieu nah si nu beye aing naon ieu nya aing pan penasaran cek hate jenderal ieu leungeun cekel itu
comot panset sebenarnya tak rugi berhak dikieu-kieu benani nya cek hate irung ambuan cet sebenarnya tak rugi waru aing waru asana imatai akhirnya nek dikumbah lantaran poek teu baterai susah sar ai juguer nabrak imah RT ngejengkang mana kota goler sabar kali tarugi oh pak hei paru asanya insya nah mentak mau ditanya esok kan ibu madangnya kan ibu beda ya ibu awas ya kudu beda lah kasalaki lamun mah pak Ipan isukan tanggal hiji Rajab enon mah wae nanya mama izinan hayang puasa siap bapak ge puasa alhamdulillah ai barang jam 11 beurang salakina mah teu puasa ti isuk ge geus ngerokok bae barang salakina jam 11 beurang ngagereng doang ucing garong di tengah imah mah buka bae lin tanggung pak buka orang ya ucing garong geus ngagereng di tengah imah ya waduh kumaha eta awewe bagus kene buka gede kene ganjaran buka tinimbang neruskeun puasa sunnah kecuali puasa kodok kadenge geus kadenge mah Bismillahirrahmanirrahim Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, bapak mah yang ngopi. Hei, teu kadenge kami keur ngaji. Ih. Temenang sekali, pamik senang. Ibu bagus keneh eureun maca Quran nyedukeun kopi salaki. Tinimbang nuruskeun maca Quran. Iyalah awe gatina deui. Babarina ngeunaheun tadi nawaran opi jeung ucu doang. Iya hesena kudu aya izin ti salaki. Masya Allah bu. Tah kayak ngopi mah sedukeun kopi. Sadaqallahul adzim. Nyeduk kopi. Beres nyeduk kopi, Pak. Mama nek neruskeun ngajinya. Ha teruskan. Mama nu ngaji, bapak nu ngadengekeun. Bapak nirah. Bagus tak? Ganjaran baca Quran menang, ngaladenan salaki gede ganjarana. Malaikat rahmat tarurun ngadoakeun ka pamajikan model gitu. Aya nu kitu eta ibu-ibu di dia. Jawab Pak ulah sian-sian. Oh nu kitu mah nya. Lamun nu kieu ki abi nu kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mah bapak yang ngopi. Hei teu kadala dewek. Ih, kedasinan. Ngopi deui. Kolot-kolot tuh nyeduh sorangan emang saya mah. Masya Allah. Inna kalaminal mursalina ala siratim mustaqim. Kalau ya bisa lagi nalem ke dapur. Ala siratim mustaqim. Mah, ai gulana di mana? Tuh loba di Alfa. Ya Allah ya Rabbi. Terus podituna terus laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun. Mah cai panasna nahar sorangan. Dengan boga cokor boga buating kolek tak maca Qur'ana eueuh ganjaran bahkan malaikat ngalaknat ka pamajikan model gitu mantak bapak kudu ngarti mun pamajikan keur maca Quran ulah sok hayang ngiduh kopi dewek ngaji tilok hei izin lah kalau majikan mah menang teu izin mangarana menghormati harus menghormati dong kita ini jangan mentang-mentang suami bapak-bapak ndak boleh tetap kita harus menghormati istri besar jasanya saudara perempuan itu makhluk lemah Pak mesti kita ayomi mesti kita kasihani jangan digalaki bila perlu kita candungi Quran Rodiah jam 11 aduh jam 11 lewat
Jam 11. Ulah lanjut engke aku mau urusan anak ya. Lanjut tepuku. Kumaya terus wani nambahan. Lah ya gimana urunan. Iya kukula lo pakai can lunas kaciri ya. Beda iya pan anu can lunas nu sedang nun teu kaciri. Anu nyu eta berhakana beuki eta nu teu mayar-mayar acan eta. Hei. Dua maca hiji maca Quran, tilu kudu rajin puasa sun, tapi izin ti salah. Wal khala walil batnil khala wal khala lil batni. Nu kadituna lamun urang hate hayang cager, urang kudu daek qiyamul lail. Hudang tipet salat 2 rakaat, ulah loba-loba geus 2 rakaat we 2 rakaat. Tah sabada hudang tipeting mementa watadarru bis sahar wabil asharihum yastaghfirun. Di tengah malam ketika keheningan, ya Allah, di tengah-tengah orang berselimut, urang ayeuna istighfar minta ampunan ka Allah. Watadarru bis sahar rumah sahirup loba dosa hayang dihampura dosa. Nu terakhir ubarna hate wa mujalasatus sholihin, di diukanana babarangan ulin boga batuna jeung nu ahli ibadah, ulah nu ahli ngahutang. Sia bakal kababawa bakal sia bakal kahutangan deing kita. Jelema mah kumaha gaulna? Gaul jeung ahli ibadah bakal kabawa amin ka senter ku cahaya ibadah. Gaul jeung jelema badung minimal katuduh badung. Bener. Nah, geus urang eta ririungan urang wa mujalasatus sholihin al fudala, babarengan daek didiungan jeung guru-guru urang di pengajian saminggu sakali supaya hate urang ieu ulah teas kala hadirin wal hadirat kasiram saeutik demi saeutik. Dunia geus akhir, kedeung deui baris dikiamatkeun. Lamun kula cacahan bab akhir zaman, kala hadirin wal hadirat, Palestina geus mulai perang, Israel geus terus-terusan. Tak ieu lamun ningali na ikhbar Mekah, ikhbar dunia, ieu teh geus saeutik deui duniana ku Allah baris dikiamatkeun, sabab ieu geus akhir zaman teh bener-bener geus tungtung. Laju kumaha ayeuna? Jeung dulur sing alakur, jeung tatangga sing alakur, jeung baraya sing alakur, jadikeun ucap jeung langkah sing jadi amal soleh, jeung kabeh pada dulur pada baraya sing pabagus-bagus sangka ulah pagoreng-goreng sangka. Ketika aya masalah besar jeung tatangga musyawarah leutikeun, ketika aya masalah leutik jeung dulur beakeun, jeung tatangga jeung baraya jeung dulur ulah masalah leutik di gede-gede. Para hadirin wal hadirat, ialah hikmah Isra Mi'raj. Ternyata urang teh Rasul Mi'raj di Masjid Aqsa dugi ka Sidratil Muntaha. Ayeuna urang ge mi'rajkeun awak urang, mi'rajkeun keimanan urang, mi'rajkeun akhlak urang, robahkeun tadina ngedul supaya daekan, tadina teu daek supaya daek, tadina teu akur sing alakur, tadina teu beuki ngaji sing daek beuki ngaji, tadina teu daek salat sunah sing rajin salat sunah. Mi'rajkeun awak urang ge ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tina jalan nu goreng kana jalan anu bagus. Muga-muga aya hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ka harti kula ngomong. Itu nggak segala arti mah sakieu bae. Sabab ditanya ku guru tujuannya ka harti ieu. Cek guru kula ge kitu, ji lamun ceramah tanya bae nu hadirna. Bapak-bapak ibu-ibu ka harti can. Harti geussan. Sebab tujuanna ka har. Heeh. Kumaha bapak-bapak ibu-ibu ka harti can. Ji. Cek guru kula ji tanya deui cenah nu hadirna. Bapak-bapak ibu-ibu ka harti can. Encan meuning eureun kacape-cape. Sajam setengah kula ceramah teu ka harti kana kabina-bina. Taya meme ditutup ku doa. Ieu aya sumbangsi musola. Musola rek dibangun apa teu dibangun ieu musola dia? Hah? Euker. Arek. Mana panitiana? Aya gerak. Aya gerak kelilingkeun. Anu boga duit 100.000, 50.000, ulah teh 500 perak mau ulah diasupkeun hiji nih. Nah, saboga-boga urang mangga sabarage ditampi. Ya.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sakaya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Mudah-mudahan amal ibu bapak sehingga jadikan amalan saleh. Moga-moga berkah Isra Mi'raj urang ku Allah hiji sing jampura dosa. Tetap iman Islam panjang umur anu barakah. Sakit wa kafatur Allah majal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al baldatana hadza Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al baldatana hadza Indonesia baldatan adzaqaha Allahu libasal ju'. Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi adnan. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min syarri fitani hadzal zaman bijahi sayyidi waladi adnan. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina wal muslimati fi Palestin alal yahudi wan nasara wal majusiyin wa min hamazatis syayatin. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma innahum maghlubuna fansurhum. Allahumma anqidil masjidal aqsa min bara'atil yahudil mu'tadin. Anqidil masjidal aqsa min bara'atil yahudil mu'tadin. Ansirul masjidil aqsa min bara'atil yahudil mu'tadin. Allahumma ahlikil kafarta wal musyrikin wa dammiril munafiqina a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minal ladina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yasumuna ramadan. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina min ibadika as-salihin was-salihat tawil umurana wa sahih ajsadana wa hassin khuluqana wafsuh lisanana وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة